Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum dangu sadaya anu mika cinta mika landep kana dongeng Sunda. Simkuring Mang Jejen tiasana pangandeui tangtos nage dina pidangan dongeng Sunda anu ngabantun judul Juri Panganten bagian kedua. Tos dugi ka mana cenah bagian kahiji kamari. Hayu urang sami-sami teraskeun, urang sami-sami dangukeun. Ulah ka mamana. Angga nuturkeun Aki Acim asup ka jero imah bari teu poho uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma Icah nyidik-nyidik nu anyar datang lantaran asa kakara panggih keur maongkoh rahangan imah teh kurang caang da ukur dicaangan ku lampu nu 5 watt. Saha eta teh yang uyu? Nah badros-los ka Jang Uju ari manehna. Nya saha atuh Aki? Angga gancang nyampeurkeun Ma Icah sorongkrong ngasongkeun leungeun. Tuluy nyum leungeun Ma Icah. Abdi Angga Mak ti Bandung. Angga budak saha? Ya budak inu bapana atuh. Ih, jahe eta ge. Ngan saha ngaranna? Mamah asa kakara panggih. Apana bieu geus disebutkeun. Angga ngaranna teh. Nah teu kareungeun. Kareungeun Sasarki. Geus inin-inin tapi celimah normal keneh. Nah atuh beut nanyakeun deui ngaranna. Aki Acim tuluy ngagonjak Ma Icah kituna teh bari gek diukna amparan samak. Ngaran inung bapana maksud kami mah aki-aki peot. Kawas manehna peungkeur keneh we nya yang Angga ukur mesem tuluy diukna amparan samak digireun Aki Acim. Tas ransel nu digendong diecangkeun tuluy disimpen digigireun. Ari Ma Icah tuluy ngaleos ka dapur. Hampura agi jeung sinini mah resep banyol. Ih teu sawios ki resep puguh matak awet ngora. Awet ngora ti mana? Nu puguh mah awet kolot. Jeung hampura nya hampura deui teu bisa nyugemakeun maklum di imah aki mah eueuh kosi acan keun yoski raos puguh ngawangkong bari sila mah ku siwel Aki Acim ngeluarkeun dompet baku tina saku bajuna. Tah aya bako mun sok udud mah aya abdi ge ngabantun roko mah ki. Temal Angga bari ngeluarkeun rokok kretek dina saku jaketna. Rokok naon eta teh Jang? Ya rokok kretek ki. Ih geuning, aduh eta mah rokok resep Aki. Meunang Aki ngarasaan. Ih mangga wae ki mangga. Aki Acim nu tadi narek ngalinting bako jadi tutulus lantaran kabita ku rokok kretek bawana Angga. Aki Acim ngadudut rokok terus diseungeut telenyun. Aki Acim nyesep rokok bangun nu nikmat pisan. Keur kitu torojol Ma Icah ti dapur bari nyanggeui baki. Ma Icah nyodorkeun ci kopi ka Angga jeung Aki Acim bari tuluy gek diuk milu ngariung. Angga dileet geura. Ieu mah kopi asli ngeunang nyangrai emak. Hatur nuhun Mak. Janten ngarepotkeun. Teh Jang. Angga nyelongkrong kana cangkir kopi tuluy ditiupan suruput. Angga nyeruput ci kopi bangun nikmat pisan. Nyaan geuning Mak. Nikmat pisan kopi teh.
Kantenan we. Kopi buatan Ma Icah teh atuh. Tiada duanya. Hehehe. Ngan hanjaka we jang. Teu aya batur ngopina. Cek Aki Acim mairan. Sakia ge hatur nuhun Ki. Tos disuguhan. Kera, punten, yang angga. Megat obrolan. Ari Ujang, jauh-jauh di Bandung teh ngahaja nepangan si Aki. Henteu mak. Kalesan we tadi tepang di masjid waktu sholat maghrib. Ngahaja ku Aki diangkir heula ka dieu. Bade telah kemana gitu? Bade eta mak. Angga bangun asa rek nyarita teh. Tuluy ngareret Kaki Acim nu direret Surti. Ka imah panganten cenah. Baru rek ka imah panganten. Rek nanaon Sujang ka imah panganten. Nah ke apa? Dirinya teh aya jurigan. Geus eta ge ku Aki di bejaan. Ngan panasaran cenah. Ari si Sujang lelawara ulah bisi cilaka teh. Ma Icah teu panujueun kana maksud Angga lantaran paur kumaha onam. Abdi mah panasaran mak kumaha dongengna pangna aya jurig panganten di bumi eta teh. Aki Acim jeung Ma Icah silih pelong ngadengi Angga anu hayang apal dongengna jurig panganten. Ma Icah ngumahakeun Kaki Acim ku isyarat. Derek-dek atuh Aki Acim ngadongeng kumaha mimitina aya jurig panganten di eta imah. Kieu ari mimiti kajadianna mah ya. Aki Acim muka carita. Kira-kira 3 tahun katukal juragan kata hajat gede. Ya eta rek ngawinkeun Den Lastri budak awewe nu ngan hiji-hijina. Dupi juragan Karta sareng Den Lastri teh saha Ki? Eta nu boga imah nu ayeuna katelah imah panganten teh. Mohon Ki. Teras dina poenan hajatan. Dina poenan Den Lastri rek dikawinkeun teh. Sakabeh urang lembur tumplek ka sabudeureun imah juragan Karta. Malah teu saeutik nu ngadon dagang oge. Lantaran dina poe eta nepi ka 3 poe 3 peuting bakal diayakeun rupa-rupa hiburan. Kayaning upacara adat mapak panganten, kuda renggong, organ tunggal, wayang golek jeung sajabana. Aki Acim ngarehap heula, tuluy gap kanu cangkir cikopi. Suruput cikopi dibangun. Suruput cikopi diinum, bangun nikmat. Pelenyun udud nyasenaker. Hajat rong kahatunya Ki. Nya terong ka kumaha Sujang. Keur mah mudakan hiji-hijina kata mah calon pislakina teh pengusaha di Jakarta. Ma Icah milu mairan. Pantesan atunya mah. Lanya kitu Jang. Aya bagja teu daulat ceuk paribasa mah. Calon panganten nu dianti-anti teh diarep-arep nepi ka sore teu moal ditelepon kana handphonena teu aktif. Heueuh nya kunaon Ki? Nya eta nepi ka kiwari ge daya bejana nganu jelas ku teu datangna calon panganten lalaki teh macak ngawirangkeun juragan Karta. Harita
wanci sore memeh maghrib enden lasti ngaringkep maneh di enggon. Nah ari isukna Jang isuk-isuk enden lasti kasampak geus ngemasing pati ngagantung maneh ku Karembong. Astagfirullahaladzim, nepi kitu nanya Ki. Ke macak ibu salah lemur ya. Asa ditengtingan yang asa diwikang meren. Nen lasti teh macak luasan gitu ge. Gelis jeung gumuleng budak teh. Kumaha we makeun ora. Ki Acim kabesekan cai kopi nu keur diinum teh kaburakeun deui. Naon make batukan segala. Lain batu kabesekan. Nah make kabesekan segala. Eta ku pede geulis jeung gumuleng siga emak. Heuheuy deuh. Ya matak aki kabungbeungan ku mage. Teh sirikna rebun-rebun keneh geus ngajak ulin geura Jang Angga. Angga ukur mesem. Wah, didik manehna anu kagegelwan ku aki-aki. Ku aki-aki, ku aki. Aki mah baheula keur ngora jadi pemuda idaman atuh Jang Angga. Wah, pemuda idaman ti euni, pemuda idangan meureun, tukang muru besek tinu tahlilan. Beungeus pan keur ngadongeng ieu teh. Tapongan atuh manehna nu ngamimitian hampura emanya Jang. Ih wios mak supados teu keung teuing. Semet mana tadi aki ngadongeng teh. Eta Ki upami telepat mah ngagantung maneh ku Karembong. Oh heueuh. Tah bada kajadian eta Bu Dewi nu jadi indungna geuring kabungmulengan nepi ka maotna. Ari juragan kata nu jadi bapana. Dihisabrak harita duka ka mana nepi ka kiwari taya laratanana. Kitu Ki. Kitu pisan Jang. Janten upami kitu mah nu sok nemongan nganggo acu panganten teh den lastri atunya Ki. Wallahu alam Jang. Ngan pernah sakali-kalina wanci sarepna ti jauhna kadenge aya suara awewe nu keceuit bangun mukanya nyerian disidik-sidik ti kajauhan katempo aya awewe make pakaian panganten keceurik bari nyuuh. Kutan kitu Ki ku aki disampeurkeun teu. Boro-boro abeng beos we nu puguh mah. Si aki mah sieun Jang. Lain sieun, tapi bisi ngajak kawin, ke mah kesepian. Cek Aki Acim ngagonyak Maicah, Angga miluseuri. Aki mah aya-aya wae. Tak kitu si Aki mah Jang. Tarada dia, hari diajak ngobrol teh. Naon deui atunya Jang? Da mikiran kasusah mah bisi gancang kolot. Cek Aki Acim bari tuluy ngahehe. Ki dupi eta saha atuh nu kantos tinggal den lasti sok nemongan teh? Si Carmad. Ngan hanya ka Jang. Hanya kana naon ari Aki? Waktosna tosep aduh hanya ka pisan teu nyumponan waktosna kaum dangu. Hapunten pisan Akinya. Aduh, kaum dangu sadaya nada hapunten pisan. Ieu dongeng urang tunah heula di dieu kumargi waktosna tos teu nyekapan deui. Insyaallah dina bagian katilu urang teraskeun deui ieu dongeng Sunda anu ngabantuin judul Jurig Panganten. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.